Arek nangka, Mang. Oh, Agoy ya. Nangka di mana, Pak? Iya. Si jalan Pangi biasa. Nang Pangi. Terus di ainu meuli mah orang mah duit di mana geuning panen oge teu ecreg ge duh wagut teu ditungguan mah. Ini warna nangkana kan ya? Oh nanya mah nangkana. Ai biasana hejo. Hejo mah bener cat hejo mah. Nangka hejo di mana-mana ge bener cat. Ganti warna ungu. Can aya pernah ningali nangka ungu? Can pernah aduh deh kawan. Bari nuan pakai pan nyandet nangka mah lumayan we. Teu kudu meuli. Asli aya mah kaya dia. Pak gue sabar tahun itu kolot kan itu nanti kolot dia. Oh, jadi ente terus kan? Terus kan ya Pak gue. Jadi didinya teh henteu usaha nurunkeun ahli waris unggul. Ahli waris bae mah kieu bae. Tuturunan oke mah. Tuturunan lain tuturus. Tuturus mah kacang karena itu bonteng tuturusan. Oh, gini. Ke video pemandangan itu sebenarnya. Iya di dia. Heeh. Iya, Aya amang kieu bae. Sekalian ngobrol lah. Sekalian ngobrol bae. Pakai tadi cuman bae mau beak nih. Kurang bede emang. Diuk cek emang. Oh, sok. Gojojong bae di dinya, Ceng. Diuk di dia bisa ditengah kok aing. Moal. Tuan dia nama. Iya mah. Tadi dia geuleuh ngajawara, teu patut mah. Ada nungan pakaya. Tadi tungguan ka jenting ini udah kalah hari ya. Eta di bedal-bedal kitu maksudna ngabedolan piit. Aing ngabedolan piit. Jadi si piit teh sieun kitu kana sorana kieu mah tah. Iku. Tah, nu kitu patut mah sieun. Piit berarti piit nu gede hungkul wa anu sieunna. Piit leutik kepan resep main mah. Boro-boro main piit zaman di luar mah. Online bae geus nurina ge. Kunaon sebabna piit diusir kitu? Pak gue pugukan dia ngakanan pareba ieu teh ti pamarentah kamar dibere obatnya. Dibere obat cenah semprotkeun cenah nya jeung patani-patani leutik cenah gratis sing horeng inung budak cenah yang kepenting. Pokoknya sia cenah ieu geuningan duit kamari kapake 5.000 cenah pakenan gitu. Gue eta cenah mah semprotan cenah ti pamarentah cek manehna teh nya. Los teuing bae cek kami teh lah. Teuing Ai los teh keluar apa nah? Los teh ibaratna kumaha nya. Jerteuing gitulah. Mun cek urang dia mah jerteuing ai di Banten mah sekarang itu teh los teuing lah. Los. Los. Ai los mah wa kumaha kode ieu et ngomong. Oh, wah. Sekolah tuh. Maklum. Maklum nangis kieu. Ngebak we tuh. Hah? Ngebak kok. Oh, setara ieu kemarin mah dibere duit ku budak oge. Super rek sempurna ya. Super bae di ayam lin. Oh, super. Super mah gedenya. Berarti wa resep nu gede-gede. Nu gede-gede. Teuing da nu budak pas rumah ge sabentuk ketempolanna mah gini. Oh. Nangka bae ceng. Teu bisa nyuguhan anak wa mah kieu bae gini. Rek dahar ge ka warung wa. Kadinya atuh kan uha. Ka mana? Di imah di dinya. Tadi teh nyeur kacang nu budak. Heunya. Oh, nyeur kacang di gua. Kacangna. Panjang pamer sama tincu jen di lu bakal babakan. Ceng itu ngodotnya. Mangga. Tuh, budak zaman tua dia mah. Udah na geuningannya. Naon? Salah lohor bae geuning. Bareureum. Oh, bareureum tampolan. Aroneng. Oh, Harejo. Ungu tampolan nama. Semuanya. Oh, siga pelangi teh gitu gini. Ngomong-ngomong dia tareh panen juga naon? Iya teh karena sebulanan deui lah. Dia kerenan gitu, Ceng. Pokok iya keur tadi orang dengan pemandangan nu alus sih. Kayak amang gitu ya. Enggak sih ngobrol jeung amang. Kieu bae emang udah ka mana-mana mau paling-paling ke baru udah kadin nyusul minta duit. Duit di mana sebenarnya mah gawe hanteu boga anak. Stilu anak mah. Stilu. Nu hiji SMA, nu dua, anu kadua SMP, nu katilu TK keneh kabar ieu. Oh, anu tareh keluar nu mana? Anu katilu da anu kahiji mah eta geus kaluar, unggal poe ge kaluar, asup ka sekolahan kaluar deui, asup ka sekolahan kaluar deui. Anu tareh keluar nu mana? Anu SMA ya. Kamari geus mau bebenen ka imah. Tadi nu kahiji. Anu kahiji SMA, kadua SMP, anu katilu mah TK. Leutik keneh. Atuh nu tareh keluar nu mana? Keluar. Kumaha eta bingung kami mah. Anu tareh keluar nu mana? Tareh keluar. Sana kamar penting kamari ngaluarkeun sana budak sana ngaluarkeun mah ngal penting ge ieu. Gua bari jeung teu duitan oge sen. Operasi aja cenah kenteng sing teu meunang duit oge arek ngaluarkeun we. Anu kahiji SMA, anu kadua SMP, anu katilu TK keneh. Anu tareh keluar nu mana? Tuh, bingung. Nyaho lah ceng sakiwari mah rada lieur ya. Lah nanya desa keluar teu duitan. Anu tareh keluar mah nu TK.
Keluar teh. Oh nya. Dari KSD oh. Kan kena pulang sekolah nya. Namanya. Oh, tunggu tahun gitu mah. Sirek ngopi ceng dirinya di saung. Wah, kopi nage. Itu di saung emang tuh. Mana? Oh, di. Nah, saung naging sereyot gitu. Oh. Nya. Saya mah yo. Saya mah yo. Dia tuh cari di pelabuhan ya. Saung naging sereyot gitu di jejak ge nya. Ulah eta. Minyak itu diduruk tadi dipinahkeun. Ulah, wangun sakit panggilan eta kan panas gitu. Itu kebun huisa. Anu belah di itu teh nu haji tinggal itu. Tinggal mana? Tinggal nu mana boy tepung gua teh pokona nu haji tinggal. Oh, gitu. Teh ditinggalkeun teh kumaha boy nu haji tinggal teh belah dia segede waktu itu teh. Kalau bah dinya. Kuina geus gede. Kamari mah dapurannya katanya 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo. Campur tanah gitu campur. Oh, campur tanah gitu. Lain tuh baru digeber kieu pan maka ala pakai bari jasa di kau ceng. Ari hui teh maksudna ai betina naon ngaranna? Betina teh disebutna teh akar. Jadi amun ibaratkeun kayunya. Pan gini akaran ka mana-mana heuh ge sarua kitu ibaratkeun kayu aya akaran. Jadi ai takal mah gini ngebuahna di luhur heuh asuh mah diharap jero taneuh. Heuh kitu eta di ditu nanti zaman Firaun lelengohan eta hui mah di jero taneuh buahna. Ari hui teh betina berarti hui. Betina hui. Ai tangkalna. Ai tangkalna. Tangkal hui. Ai daunna. Daun hui. Sampo teh. Maksudna sampo teh di mana? Nyaho teh guys. Daun hui. Tangkal hui. Daun sampulnya. Heuh. Sampulna ai di Sunda mah kitu ya da loba teh bahasana. Ari itu awi saha? Man, nu belah ditu. Kamari mah eta dikorongkeun teh. Usaha. Karena di apa kan orang Jakarta eta mana neumeuling mun jeung pi imaan tapi can di iman-iman kan. Ari awi teh maksudna lamun geus gede dijeunang. Pak loba kagunaan aya awi mah. Manya. Oh, jeung imah bisa jadi pusen. Yang sawit mah nya eta kusen tina awi. Tina awi zaman kieu mah. Manya. Oh, di dia mah soal anu kanal ukuran 40 awina teh. Ukuran 40 ya, 40 cm. Mau sakubik teh mau lila lah gitu pas nuaran 3 tangkal oge mah. Bisa dijeun talupu. Dijeun talupuh, dijeun betina ngaranna naon? Naonna? Betina. Sirungna ngaranna naon? Iwung. Rebung lah, rebung dengan iwung. Nah, iwung. Teuing eta pugukan kami bingung eta. Kan kudu mah sirung awi. Sirung awi kumaha sirung nama di luhur. Ieu mah dihanapkeun leutik teh petet gini kan. Petet sirung mah di luhur. Oh, sirung mah di luhur di ditu. Sirung belah luhur gitu. Dahar sok jeung awi. Tampolah nama jeung awi kawina mah. Manya. Oh, tampolah batu garing oge. Batu baje iwung ieu mah jadi gitu. Dekerak bekur pinung budak mana. Sate tampolahna. Kami gabung teh kan. Aneh noe behun tuh. Anu kumaha gabung? Awi gabung geuning. Ai gabung. Ai gabung magen ngaran. Inung suku haju ti Tajong jadi bebeng. Oh, bebeng. Ah, ti ceng nya geus leueur gua ada bareng urusan kebo geuning kan nya. Nya tong bae di dieu nya. Heeh, nang kalau saya nya.